Aduh, Masya Allah, ya janji pohara, terutama bayar hutang, kadanan ku dileuwihan mah, kadanan ku memeh waktuna dibayar, atau tepat-tepat janji, lamun teu bisa mayar teh mah hada bihada heulanan hampura, lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura. Saayana heula urang boga hutang 1 juta, bogana 200 ieu 200 heula. Tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang. Ieu mah geus bebeja. Mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya. Emang kunaon teu bisa mayar ieu kakak ieu kan. Atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar. Ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae. Teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh. Awalna nulungan ikir carita hutang. Janji urang jeung papada urang tentang dagang, tentang hutang, tentang naon bae masalah naon bae. Terutama ieu perdagangan, perjanjianna masyaallah. Ya, urang kerjasamanya, ayo tah aing 10 juta, 10 juta, yuk urang ngadaangkeun, urang terbuka bae. Kabelah dituna ngan sabulan terbuka. Kabelah ditu makin acak-acakan leng malah anu dibawa kabur segala rupa. Nah, ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur. Mungkin usaha jadi maju, kabeuli ieu kabeuli itu, tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkan saurang-saurang. Masya Allah, ketika urang nyalah gunakan duit batur, janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia, deuk kumaha penyelesaianana hanya neraka. Tah lamun urang inget kadinya mah jas ieu. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud. Tohonan kumaranah kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun. Perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah. Setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum, lain ka kaula pangeran anjeun? Qalu bala, sumuhun Gusti teh pangeran. Tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti. Janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari. Ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji. Ketika urang teu ngajauhan laranganana berarti urang jalir tina janji. Asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah, cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran kai. Komo tama Kristen mah Buddha kafir nu baheula qalu bala, tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman, tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah, cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun. Puasa Ramadan laksanakeun. Haji di mana geus nisab laksanakeun mun mampu. Zakat lamun geus nisab laksanakeun. Mabok jauhan, zina jauhan, kredit. Iya Gusti. Aufu bil uqud. Gusti. Ieu di majelis ieu nyaho 1000, nyaho 2000, nyaho 5000, nyaho 10000, lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu. Ka dieu sia kakatuhu, sia ngridit henteu, kenca ngridit, kenca asan roban ka kenca. Kenca eta ieu. Singa de aufu bil uqud. Hanas teh sabaraha meuli motor teh sakadar gujag gijig
motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik. Naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing. Masya Allah. Tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa. Isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan, isin aing ku tatangga, isin aing ku pamajikan, isin aing ku atasan. Tak eta teh isin ka makhluk ka manusia, tapi ka Gusti Allah teu sieun. Geus tinggal beuleumeun Allah. Aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun. Mulai bersihan diri urang. Musyawarah haji jeung nu di imah. Mama. Orang kota mah mama, orang Cikubang mah mana? Tadi kobo orang Kulon mah. Tadi dia. Pohara tau pakai dia mah. Atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tong mah atuh. Rawayang dia pan bahasana. Kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu. Ngaji naon emang di Cirongok? Ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohona nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan. Emang urang naon? Iya motor kreditan. Dah batur mah kredit mobil gitu. Karak motor bage puyangeun geus ulah ngaji gitu. Masyaallah. Mulai itu. Tinggalnya we ngalamun ngarokok deui. Aing si Kubang ieu sih. Sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah, aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu. Nyandung wae gitu aing ya. lain ngeberesan masalah nambah masalah. Iya tak kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa. Aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna. Neng kurang urang ulah boga TV bae lah. Jual cek kana ulah boga TV. Bener. Detik teuing tah mah. Lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu. Lalaki mah kan bikang hararese jasa. Bikang hararese jasa. Henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulanan atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya teu kabeuli mah ulah maksakeun lah. Tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah. Tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah teh. Teu kitu parlu di imah urang mah lain kos kitu. Batur ganti deui. Urang mah eta kena kempes deui. Pan eta hak bae urang teh. Kanjut teh wedek cenah. Mun geus dikitukeun ku pamajikan teh masyaallah. Ya Allah ya Rabbi, ta eta ta gara-gara namanya nu nyundutan namanya. Kos kitu tah. Kan dibawa panjikanna ka dieu ngaji. Kadenge takunya. Gecekna moal ngaji, sanu nitah. Kita henteu ka sia ngaji. Tak tak kos gitu aduh masyaallah. Tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah atuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah. Dahar ja aya sakieu mah atuh urang ka warung teh untung teh geus aya geus lah ka ulah patit teh eke bae urang nungguan boga milik. Lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit. Atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki. Lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh ngagang gayeng bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya. Atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel. Penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah. Geus cek ulah tinggalkeun. Neangan deui nu rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun ganyana. Aduh. Pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak. Kan anak mah tetep anak urang. Aya teu geusaan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak
lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa. Mana pamajikan nu ngadenge nasihat salaki mana pamajikan mana. Oh hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasihat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tak kena ku kiai nasihatna. Jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu. Panaseun nyana panaseun. Ulah teu bae. Ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah. Hese we pokona we mah. Atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah. Eta nyana hajungeun bae mingpiung we nya ka ditu. Bisa balik nyana ulah antepkeun ke. Inget ka Imam Ghazali bae. Sakali, 2 kali, 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar. Ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae. Coba awewe lamun teu salat ya, pamajikan teu salat, "Neng, salat heula atuh." Kakak geus jang. Atuh kakak mah endeuh. Berarti heula bae segala. Bingung amat sih. Eta nembalan tah, nembalan. Henteu kieu teh atuh bareng atuh salat teh kakak ka masjid teh kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu. Ge salakina balik teh cenah kieu keneh we di hareupeun TV geus salat tancang. Gandeng amat sih. Kos karar itu. Sanajan aing teh nyaho ge kos kitu we pokona malah. Masyaallah. Eungap eta. Salakina eungap. Ya Allah ya Rabbi. Nah ye mendak nu encan boga pamajikan, hati-hati milih pamajikan. Kajeun teuing geulis asal soleh. Pas kitu we. Atuh pan pamajikan jadi deung nya jori teu nurut. Pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah. Masya Allah. Buka beneran jasa boga pamajikan. Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen. Aduh Masya Allah ya janji pohara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 lah teh eta geus senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus babenya mun aya si anu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kuna depan teu bisa mayar ieu kakak ieu kan atuh eta bae gelangku bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan keur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya urang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadaangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah aya nu dibawa kabur segala rupa. Nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang Masya Allah ketika urang nyalah gunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka
Lamun urang inget kadinya mah sieun jasa masyaallah tan mentak sinar ilahi nyulusup ka jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan aufu bil uqud. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Allahu a'lamu bimuradi uhilla dan halalkan lakum kadu siraka bi ayuhan nasu eling-eling manusia halalan kuntum iku pirang-pirang kang halal ana siraka bi umurimin atawa iku kang haram kabeh saydul bahri opo buburon lautan antakulu saking tamangan siraka bi saydul bahri wa walanu daya saydul bahri mala ya'ishu illa fihi ku barang kang ora na urip yang mangingkuing dalam bahari kasamaki kaya iwat banyu bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri kalawan perbedaane barang kang urip fihi ya ma kalawan berbedane barang kang urip yang ma fihi dalam bahari wa fil barri lan ing dalam daratan kasirton kaya kepiting. Ta'amu lan papanganan dari ma yaqzibuhum maitan tegese barang kang ngabuang ya bahri wa mamaitan mati batan karena arah-arah sesenangan tamtian tegese karena arah-arah gawe kasenangan lakum kada sira kabeh takuluna kang bada-badangan sira kabeh ikmata wadis sayyaratilan kaduwe kang banget lumakun al musafirina minkum tegese kang lumakau kang saking sira kabeh ayat zawaduna kang gawe bakal sayyara kabeh ing ta'am hurima lan den aramkeun ingat dasa sira kabeh saydul barri apa buburon daratan wa huwa lan utawi saydul barri ma ya'ishu fi ku barang kang urip ya mapi ing dalem barri minal wasil makuli saking sato kesit kang den pangan antu sayyiduhu ingin ngabuburon sira kabeh ing saydul barri madum tumur rumah dalam salagina langgang sira kabeh ku pirang-pirang kang ihram falau sadahu halalun maka lamun ngabuburon ing saydul bari sapakang halal palil muhrimi uklu maka iku nang kadong kang ihram utawi mangane ing saydul bari kama bayanatu sunatu kaya barang kang martalakan huing mapahal asunatu hadis wa taqullah lan pada wadi sira kabeh Allah alladzi ilaihi tusarun kang maring Allah balakaden giring sira kabeh kamari sahur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji, bakal dicoba mana nu sabar, mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan. Mendak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lelaki maupun awewe la taqtulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisina keur ari haram baik ihram haji maupun ihram umrah.
salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran biasaan orang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah kahirupan orang Arab ngabuburon ka leuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa alaihi jazaa'un dibere sanksi dibere babales. Naon babalesna mislu ma qatala minan na'am hewan-hewan anu lindeuh ingun-ingun nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung. Embe leuweung, onta leuweung, mantak di urang ge aya bolong. Mantak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula, ieu na teh aya di kokolotrokan. Beheungna di kokolotrokan. Nah, di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok. Oh, aya nu bogana. Mun teu di kokolotrokan, nah ieu berarti kebo leuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Da eta kos kitu, jadi kanyawan mantak asal endek dilepaskeun ka leuweung, Kangkalungan kolotrok. Asal endek di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah. Urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak nah ieu atau di jari beunang kebo leuweung ngaranna. Mun sapi leuweung ngaranna. Embe leuweung ngaranna. Uncal kijang leuweung ngaranna. Bari mah kijang ka jalan-jalan. Masya Allah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh, hiji kijang kadua kuda. Teu kudu ka leuweung. Nah, kitu tah. Jadi hewan kesit ngaranna. Hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabunuh hewan kesit du di leuweung, baik onta leuweung, sapi leuweung, mun atawa munding di Arab munding. Kebo teh di Arab teu betaheun kebo mah. Teu betaheun, teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo. Kebo mah hayangna gupak. Ai di Arab atuh ujang gupak. Di mana gupak cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu kebo menta balik deui. Pulangkan saya ceknya nanti ke rumah istri saya. Kurang emang waduh enggak ada buat gupak teu bisa eueuh gupak. Mantak nu loba teh kebo mah di Australia. Keur kula ka Australia kebo Masya Allah. Emang mana kita Australia? Di dinya di Cikupa kadit setik. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai. Lantaran di ditu mah daerah panas, gurun disebutna Sahara. Nah, ieu lamun keur ihram nang kitu ngaranna ngabunuh hewan liar. Tah eta teh kena jaza, kena sanksi, kena balesan. Kumaha balesanana? Balesanana mislu ma qatala minan na'am. Kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana. Kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana. Anu dibunuh naon ieu? Nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur, hewan ternak
anu sabanding jeung nu dibunuh saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung oh yahkumu bihi zawa adlin minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu saha anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin Nu'amah bi badanatin lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang Nu'amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang masuk di ngaranan koswari eta teh manukna teh rada gede jangkung saeutik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya ulama pengalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka ahli hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung engke bru di embeang tuh geus teloknya hukumaha di gunung basa gunung kayak butuh mencit sakali mencit 50 100 terus tadi angon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantap kula kaditu nah ieu bebesaran jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu keur zaman mondok anak-anak nama rondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadinya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi barang datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh aya kitu bangsa aya merak nu kana langis teh aneh ieu kotok naon ieu ceuk kula ku gede amat gede jangkung air sukuna mah leutik barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah coba mah nya milih teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna leutik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpakan ngan ditumpakan ge aya kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu milih we sukuna eta manuk Nu'amah ieu di dieu ta Nu'amah nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpakan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka Sindang Lama ka ajengan asikin nah jadi kuarina ngeueun ka babayang bae gitu kus ditumpakan kula ge malah milu numpak ngan ragag teu bisa kakarapan tapi gagah Masya Allah eta manuk dua arita nah ieu Sayyid Ibnu Abbas kemudian Sayyidina Umar Sayyidina Ali lamun aya jelema keur ihram kaleuweung ka gunung ngabuburon meunang manuk Nu'amah yakna manuk onta atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon bibadanatin onta kampung didenda berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am onta hiji keur ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada leutik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk Nu'amah
Kemudian wa Abu Ubaidah fi baqaril wahsy wa himarihi bi baqaratin. Menurut Imam Abu Ubaidah aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung ka leuweung ngabuburon manah misalna Beruh menang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi Nabi baqaratin sapi lembur tuh masyaallah. Wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi zabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon menang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe tuh kitulah nya. Wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasbahu fil abi cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunah eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab. Aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh. Imam Syafi'i mah kieu, elatna kieu. Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi. Cek Imam Hanafi mah kieu, elatna kieu. Panjang caritana antara dua eta, Syafi'i jeung Hanafi. Adapun nu dua hampir alalakur bae. Tah kitulah batur mangabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana tinggal ditinggalian bae ke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah. Nah ieu teh merupakan suatu hadiun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah. Maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram, lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain. Nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram. Andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae, dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram. Lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram. Da ieu mah kuduna pencit didinya, tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram. Ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah, kabehan teu meunang ngarusak. Di tanah haram mah di tanah haram sing ada ieu urang ge di tanah haram teu meunang ngarusak. Boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram. Urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram. Boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye abe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui sing hade eta teh ulah barokah sia dianterkeun ka dieu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin atuh meuli mah masalah meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun, mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya, ampurannya, kudu aing bageula balik teh mau batu pangadatangkeun ka ditu. Geus ka dieu, bawa. Tenden bae kitu kataran. Barang dianturkeun teh gede, sok gede hulu, gede amat sih. Atuh berat ti aing. Atuh geus kitu bae teh tadi aing bil barokah horeng haram. Teu meunang sing hade. Hatta ngarusak hewan-hewan nu leutik lege di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan. Putas potes tatangkalan Mekah awas.
ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah ai kitu mah di Arafah tanah halal tah mah ngina tanah halal urang ngarusak tanah naon di dinya tah mah halal ngan urangna keur ihram tetep bae teu meunang ngan kemun teu keur ihram masalah mentak siga dihormati Mekah lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung negara pinuh ku malaikat didinya tiap-tiap nulowong didinya lah aya malaikat Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem mun kadeuleu ku ahli batin tapi lamun urang neuleuna make mata ieu da mah sapira Mekah nya gunung malulu nya panas nya lah teu indah bae mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta atuh indahan Jakarta emang kunaon gitu di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu sia mah kanu kitu bae si tolol eta geus kitu tah tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad lain sambarangan nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril gini diawali ku malaikat Jibril baheulana ya Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bainat hudan al-ayat nah iyalah Mekah nah ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat urang lamun inget ka dinya inggis di Mekah teh inggis didalekeun ku malaikat aya ka mana sih ayo ka mana ka pasar cek malaikat teh siapa ka pasar mah dulu meuli naon teko cek malaikat teh teu butuh jadi buat minum sia mah meureun waduh gede teh leutik gede gede amat meuli teko na sia mah atuh beteng sia membeureun cak malaikat teh didelekeun ku malaikat diseksarikeun ku malaikat teh diseksarikeun masyaallah tapi barang balik ka Indonesia dibawa jadi bikeun ojang bikeun cak malaikat teh bagus eta urang Inggris siga ada Mekah teh masyaallah entek lamun aya kafir asup ka Mekah jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing cing hade jelema munafik eta digonggongan anjing we tah jalan ke Ziyad Sud eta anjing loba jasa di gunung kong aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing kong kitu bae tah nya lompat anjing lompat terus bae mangkana luhur imahna di ditu dituturkeun anjing bae eta teh berarti bermasalah ya budak ku anjing mah kaambeun eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada masyaallah Mekah teh luar biasa kudu ditekadkeun deui di Madinah setiap Madinah hiji maloba malaikat kadua kudu boga perasaan setiap lolongkrang eta pernah katinca ku Kangjeng Nabi setiap nu pernah katinca ku Kangjeng Nabi timbul malaikat kitulah tekadkeun ku urang Madinah lain sabarangan jelema nu geus datang ka Madinah mah ka sorga bae geus pokona. Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saha jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tah urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engke mah datang sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh we dadah jeung Kangjeng Nabi teh aduh di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad Muhammad tukang cabe aja itu mah ya Allah ya Rabbi inna urang kuari sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teh kadeuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng makomna Kangjeng Rasul teh tekadkeun
sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munur pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku mata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali. Sok didegeutan ke ku wali. Sok didegeutan. Tak sing ada urang mun keur di Mekah aya nu ngadegeutan set. Oh, cek urang ieu asana wali. Ieu asana urang keur salat nya ngadegeutan. Beres salam Noel ka urang. Oh, penta-penta ieu mah lain wali atuh ieu mah. Aya nu ngadegeutan tukang menta-menta. Ya Allah ya Rabbi badiyam balighal Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram sedekahkeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang ku urang dipencit di mana bae. Misalnya di luarin tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana bae di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat dina lapan samemehna hadiam balighul Ka'bah. Ieu mah tukang maca alfiah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana lapad Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakadar idopat lapad hungkur idopat lafziah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho anu pernah masantren mah unggut-unggutan oh iya betul mentek mun aya nu dijejereun unggut-unggutan tanya naon sia poho bu aduh. Namun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudhof ilaihna ma'rifat model kitab Zaidin gulam Zaidin talapad kitab diidopatkeun kana lapad Zaid lapad gulam diidopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudhof ilaihna eta ma'rifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana ma'rifat. Lamun mudhof ilaihna ieu adalah nakirah maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad rajul lantaran rajul teh nakirah geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu tuh ieu dek ngodok ieu yeun mantak urang kudu rajin kudak kodok. Kapanggih urang. Ieu ngodok ieu dopat saeutik teh bongan di dieu aya. Mana? Bongan di dieuna aya cenah cek di dieuna ya maliana idopat tahu lafziatun la tufidu tarifan teu medakeun kana tarif teu medakeun kana tasis nu sabenerna mah ieu mah. Lantaran ieu mah idopatna idopat isim sifat diidopatkeun ka mana bae ge teu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atuh pan diidopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos kitu mantap ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheu nya mondok teu beja ka ditu kana di mana naon bapana mondok lah kurang memang mondok kiai genitan mondok aing kabita jasa ka kiai jadi mondok bae doakeun bae nya tuh aya di imah ribut bae mondok jadi lain dek ngaji nya nama nyilib orenganan orang keur ribut betak besi aya aki-aki mondok lain dek mondok nama nyilib masyaallah guys aya babna dina alfiah mah bab idofat masyaallah aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi kos daon kos idofat talapad ghairu idofat talapad misu model tadi tah
mislu ma qatala minan na'am lapat mislu lapat gairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahwu asal urang geus ngaji alfiyah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunaheun bae moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiyah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok teu salah si atuh kudu teu salah sakira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah aing minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi goblok sia ardi sia dehem ka aing aduh dehem ku aing teh di eraban ge dehem keneh bae goblok sia ieu tuh aing mah keur batuk bae oh batuk bae sugan aing ngadeheman aing aing nu teu ngaji mah ngagibeg aing nu ngadehem ge eta teu ngaji karana aing nu ngaji mah minal ardi minal ardi dehem deui sia cabok sia ku aing ya tuh aing mah batuk oh batuk sugan teh ngadeheman aing teger aing nu ngaji mah jika turun ngaji mantep ge moal aya salahna moal bae kajen kukumah ge sangkilang salah teu katara atuh aya bae aya salah teu katara bae dicepetkeun ku nyer macan beres yes pokokna mun minta ulang deui ya ulang deui orang teu bisa hai kiai mah moal eleh ku murid ya mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter sada samar murid nu pinter kali jangan baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka guru murid atuh elehna bae pokona mu guru mah geus alhamdulillah datang ka imah mah hadena si eta cek ngana teh tak lamun murid ditah maca berarti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi geus macem-macem bae guru politiknya tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh bisaan ayah mah nyahoan bae deui ayah teh nu mantak disebut min jumlatil sholihin di antarana kieu mun maca kitab teh patumuin ayah bae di tukang padahal mah di tukang ngajina si santri hees nu hees ditunjuk ku nyana Udin aduh sakian aing mah geuning nu mantak di tukang ge tunduh watuh eta aya masanya jan dihareup peureum bae pan nya maca kitab dari sekolah tongko ke ditu dedi nu hees teh dititah maca nu mantak tilok anu hees ngaji teh aing mesti dititah man kudu engke ge di dieu bakal aya ulangan ye lamun nu bisa tuh balik anu teu bisa tuh disetrap gitu ceknya aing mah ning disetrap dibere dahar ku kiai eta aya tiap hari datang ka kuari unggal pesantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almaghfur lah masyaallah ieu mah keur carita-carita idopat saeutik tahliana idopatahu labziyah la tufidu ta'rifan masyaallah mantap kadituna ge teh mawa soal bizal mudafi mugtafar ilmu sulat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar kemudian mana ilam yakun lisain mitun minan na'am lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburon menang piit jelema buburon menang simet
eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana ta mata na ieu mah fa alaihi qimatu hargana bae harga piit sabaraha deut sedekahkeun harga simet sabaraha deut sedekahkeun di tanah haram ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan Masya Allah mentep dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi tail berarti bisa tilu rupa nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan tanyakeun engke ka urang Arab urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab tanyakeun di Fathul Muin tanyakeun di Riyadh tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama alhamdulillahirabbil alamin nomor kaduana kafaratu ta'am masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding andai kata tadi teh ngabunuhna teh manuk koswari atawa manuk onta eta teh pan sabandingna jeung onta berarti harga onta anu bisa dipake nebus eta teh anu bisa dipake korban atawa dam berarti nu geus manjing kana kitu korban 10 jutaan mun munding 10 jutaan mun sapi 10 jutaan make hargana bae make duit kafaratun ta'amu miskin kuari bapak ke meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah dua nomor katilu awadlu zalika syama atawa moal make hewan nu sabanding moal make hargana kuari bandek make puasa bae mangga bae make puasa jadi tilu carana pek bayar kudu sabanding mangga dek make harga bae harga nu sabanding mangga dek puasa bae heg bae puasa kudu sabaraha poe kiai saleter sapoe berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh berarti 10 juta sabaraha leteren eta 10 juta coba mana tukang beas ngacung 10 juta teh sabaraha toneun ayo kitu bae kalanan 10 juta hayang nyaho coba ieu coba nama lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari udah isin-isin itu tukang beas 1 ton sabaraha duit 4 juta 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan 2 ton setengah teh sabaraha liter atau kilo we kilo berarti sabaraha ribu gimana 2 ton setengah teh sabaraha kilo barodo kabeh heran aing mah hah sabaraha kilo 2.500 maknya setik amat hah sakintal sabaraha liter 100 lamun 1 ton 1000 berarti lamun 2 ton 2000 mun 2 ton setengah berarti 2500 liter keur carita liter bae berarti 2500 poin kaburu modar sia kaburu modar masyaallah kiai cenah ieu mah puasa bae teu boga harga mangga aja lamun teu kaburu tah puasa teh kakarak ge 1 tahun atawa 2 tahun 2 tahun teh kali 360 kakarak ge saparona berarti kan encan saparona ge paeh teruskeun ku anakna cak anakna sial aing lain dititipan harta puasa goblok ya abah
masyaallah nayaliyadzuqa wabal amri nu mantak Gusti Allah ngenakeun sanksi ngenakeun jizyat ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi nah supaya karasa liyahu qawabala amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan nu mantap ke henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalarang geus asal cak awak kitu-kitu bae aya hikmatna ulah kieu tolak 3 jadi hiji lantaran keur marah oh lamun tolak 3 jadi 3 bae tidak manusiawi cabok beungeut na kos kitu mah sungutna jebelkeun habak sekalian ngejebel itu tidak manusiawi cak saha tidak manusiawi ieu teh kapan nu mantap manehanana ieu dikenakeun 3 jadi 3 bakin kubro teu meunang balik deui dengekeun takut seuli para depan mui beusi ngajadikeun 3 jadi hiji sing ade ulah nurut sia 3 supaya non liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna ieu mah bentrok saya teh kok sia ku aing emang dititah kos kitu sok raja amat sih sok hebat amat sih salaki asal deut ribut tolak sia ku aing geus 2 asal ribut bahasa etik balik sia ka itu babur ka imah buah ka moyang sia kan eta teu beres eta kos kitu eta coba eta isuk-isuk mah dicarekan magrib diusak-usak goblok nu teh coba buktina kunaon air ribut ka denge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneuh terus ada teu beres eta kos kitu awe trajat ngaranna uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna kamari ribut tadi ribut beuting subuh baseuh deui buukna heran aing mah atuh meureunna nan pareureum bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan meureun masyaallah tak ieu ulah sacuam-cuam lah atuh mantak dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis marah mah marah bae omongan tolak mah udah dikaluarkeun hiji bisa rujuk 2 bisa rujuk 3 diancam ku Allah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh ieu bae ge ieu ku ari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngridit mah terus bae deleukeun tungtungna deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyanyerian ku sebab ngridit anu diborgol ku sebab ngridit ngawarung atawa noko anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teu katobatan pasti bae ku Allah dibere lauk nyicipan ieu teh anu mantap lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah isti'arahna isti'arah bil kinayah berarti majazna ieu adalah majaz akli mata wujida majazun akliyun wujidat isti'aratun bil kinayah nah lantaran kok ieu make liyazuqa ai zauk mah biasana kana kadaharan berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuqa wabala amri kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan ja isnadna zauk mah kuduna kana ta'am kana syarab
urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana tazaok tangarana tah cicipan coba oh amis cicipan coba oh pahit cicipan coba oh panas eta zaok ari ieu mah ieu siksa aya siksa mah lain zaok kuduna tapi di dia dibahasakeun liyazu qawabala amri mendak wabala amri disarupakeun kana ta'am dina pada lantaran karasa walaupun ari zauk ta'am mah karasana kuletah ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah ieu lah majaz bil kinayah begitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teh ngajinya itu mondok mah hese bae kajian kumaha ge nah ieu lah afallahu amma salaf lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon ta ieu kumaha ieu enggak pernah ngabuburon pernah ngabunuh hewan liar memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin para ihram jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae wa man ada fayantakimullahu min saha jelema nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan makhlukna lantiqam anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah nyaritakeun soal deuk datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Hambalaya sadesa sabararebu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabararebu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masyaallah tiap aya perumahan di dinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan naudzubillah min zalik wa min zalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deh setiap aya perumahan dirinya lah dipakai ajang permaksiatan. Dirinya lah dijadikan ajang permaksiatan minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Ieu mentek kahareupna ka dieu ka urang wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabararebu nu bakal dibebaskeun. Kuari mangeunah bae bebaskeun, meuli motor bebaskeun, meuli mobil bebaskeun, nyieun imah bebaskeun, kawin deui gampang. Tapi engke deuleu Tangerang Sumarekon nu aya itu, Bumi Serpong tingali di ditu. Menjulang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit. Hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kade isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueut. Tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak. Nah meureun maneh teh bakal anak boga anak dek boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun.
urang geus sulit mantap loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing ade cek kudu ngaraji kudu masantren ku ari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari eta geus boga pikiran kos kitu jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantap ngomong bakal loba nu masantren ge nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah lantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika tingali Freeport teh kajenting parae orang Papua tetep bae presiden Sugan bisa menangani henteu dialog demi dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwewelan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika termasuk di negara urang mantak jelema gede kuari geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun nya pasantren teh teh geus sukarolot teh geus loba nu ngaromong kitu nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahaya di Jakarta dibangun seperti kitu mall-mall dan lain sebagainya di deuleu ku matanya meureun walah ieu mah bahaya jasa mun kamari ieu mah jelema masih kene ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saya ti kana pertengahan ping-ping kuari mah di Jakarta teh geus tinggal hese ngomong lah ieu aduh coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beubelah nage kadeuleu masyaallah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblok ge cenah tolol jasa deuk kumaha deui komo ka hareupna lamun kamari mah kamari ieu jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan neuleup fotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta na'udzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adab-adaban Al-Qur'an mana adab hadis menghina ka Quran menghina ka Allah menghina ka hadis menghina ka Kangjeng Nabi urang teh terhina kuno kos kara itu kuno mabok urang geus dijejeleh geus dihina kuno korupsi geus dihinakeun kuno riba Quran geus dihinakeun komo kuno kos kara itu deuk kumaha ka hareupna na'udzubillah min zalik na ieu basil liyazuqa wabala amri Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing geus teu samar deui tsunami puting beliun kemudian gempa banjir lapindo dek datang ka iraha wallahu a'lam geus sabaraha ribu manusia anu terdampar anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan mun dipajar eueuh ja aya bungkeleukna dipajar aya loba nu terdampar teh diurusan geuninganna. Ulah-ulah masalah gede ribuan kitu. Eta bae masalah anu ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa tuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae. Kudu nyana nu upaya, eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat. Ieu mah keur carita ungkapan nyana, ja urang mah alhamdulillah kuari ungkapan nyana. Ya Allah ya Rabbi, ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana. Negara aing padahal mah ieu. Tapi kok aing kos kieu amat loba jasa, mendak azab turun ti Gusti Allah. Nah, ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yu urang upayakeun nu rapi lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun. Nah, ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah. Padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunatullah we, kos kitu tergantung kumaha urang. Uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam.